Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastra, kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mengerjakan uprak bahasa Sunda. Bandung. Aturan daerah nu ngeunaan kana pemakaian, pemulasaraan, pemeliharaan jeung pemakaian bahasa sastra jeung aksara Sunda. Geus ditangtukeun ngaliwatan sidang paripurna di Gedung DPR Kota Bandung Senin 28 Mei 2012. Pupuhu panitia khusus Tatang Sutaris nepi ka yen bahasa Sunda di Kota Bandung geus jarang digunakeun jeung dikhawatirkeun leungit ku kituna dijieun aturan daerah ngeunaan kana pamakaian, pamulasaraan, pemeliharaan jeung pamekaran bahasa sastra jeung aksara Sunda. Ku kituna dina aturan perda diatur diantarana unggal poe Rabu sakabeh warga Kota Bandung katut pejabat atawa masyarakat wajib ngagunaan bahasa Sunda. Di sakola oge pangajaran bahasa Sunda wajib dijadikeun kurikulum ti mimiti SD, SMP nepi ka SMA. Saencana perda ieu dijieun bahasa Sunda emang geus digunakeun di sakola unggal poe Rabu. Ti saprak tahun 2006 pemakaian bahasa jeung aksara Sunda keur ngaran-ngaran jalan di Kota Bandung oge geus digunakeun saencana perda ieu disahkeun, ceuk Dada. Pupuhu DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan nepi ka kana pangesahan perda bahasa Sunda yen sakabeh warga Kota Bandung teu iwal pendatang oge kudu patuh kana eta aturan. Nurutkeun Erwan, sanajan dina perda diwajibkeun ngagunaan bahasa Sunda unggal poe Rabu, tapi eueuh sanksi pikeun anu henteu ngagunakeunna. Sanksi teu diatur, tapi warga Kota Bandung ngabogaan tanggung jawab pinuh wajib ngagunakeun bahasa Sunda lamun masih keneh hayang cicing di Bandung. Nya sanksi moral bae jeung kudu era, tambah Erwin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.